Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah sunnah Kangjeng Nabi, mata kudu wararani, lamun teu wararani teu di aku umat Nabi. Lamun geus hayang kawin, buru gerak kararawin, geura nyiapkeun mas kawin, daripada wan win-win. Nikah teh nikmat ilahi, kahayang satiap jalmi, sanajan geus aki-aki, siga ustada manhuri. Nikah teh hiji ibadah, anu hukumna teh sunnah, ibadah nu paling ngeunah, rukun jeung syaratna mudah. Aya calon suamina jeung calon pikeun istrina, aya wali jeung saksina, ijab qabul terakhirna. Mun ngabangun rumah tangga, pek kuatkeun akidahna, eta nu leuwih utama, nu jadi pokok utama. Lamun kuat akidahna, pasti bener rumah tanggana, jeung didasaran ku cinta, bagja dunia akhiratna. Sakinah jeung mawaddahna, warahmah bakal karasa, mun bener tujuanana, jeung bener dunya, jeung bener dina milihna. Panon misa dijagana, moasa tinggal-tinggalna, parji oge jeung zakarna, geus pasti bakal karasa. Lamun hayang kawin deui, kudu sing boga kawani, pamajikan nu kahiji, pameulikeun mobil CRV. Lamun teu boga kawani, sabab pagawean kuli, entong hayang wani-wani, sanajan kanini-nini. Enggeus siji hayang dua, tilu opat kahayangna, komo lamun loba dunya, jeung boga tanaga kuda.